warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi Ari Gelora TV, alhamdulillah dina dangat ayeuna urang teh tos tiasa patepung lawung pamprok jawab deui sareng kuring yang onar di dua amor. Di Ari Gelora TV tantosna ayeuna di palihan sadananya Kabupaten Ciamis seueur pisan objek wisata. Ayo objek wisata anu salah sahijina anu tacan kagali tantosna teh nyaeta leuwih pamipiran. Sapertos kumaha atuh leuwih pamipiran teh? Tah, leuwih pamipiran teh wargi-wargi di Gelora TV mangrupikeun Grand Canyon di sadananya Ciamis. Panginten wargi-wargi di Gelora TV tos pada uningan nu namina Grand Canyon. Tah, hayu urang sasarengan di tetenan. Di sarengan kusim kuring Yayang Ona Rudi Dua Amor. Wisata anyar hiji deui di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nyaeta pariwisata leuwih pamipiran di Tanjung Sari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Tempat ieu nawiskeun cai bersih anu nyegerkeun pikeun ngojay atanapi ameng dina cai. Pikeun dugi ka lokasi wisata ieu sekitar 40 menit ku motor, tapi pikeun dugi ka lokasi di tempat parkir leuwih pamipiran nembe dibuka sekitar sababaraha bulan kapengker, nanging ayeuna masih dina susunan. Tapi keneh? Ya. Cekat. Leuwih mangrupikeun bagian tina walungan anu lumayan jero sareng lega. Leuwih pamipiran tempatna di Walungan Cipanyeusehan, handapeun suku Gunung Sawal. Tempatna unik pisan, sareng pikaresepeun sapertos balong, aya panghalang batu ageng anu mirip tembok. Nami pamipiran ieu gaduh carita kapungkur nalika kolot hoyong nyebrang kedah ka sisi, aranjeunna kedah ngalih, numutkeun dina bahasa Indonesia nyaeta kapinggir. Leuwih pamipiran mangrupikeun Grand Canyon Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis. Suasana raoseun pisan sareng tiis. Tempat ieu cocok pikeun liburan di akhir minggu, ngan ukur pikeun nyegerkeun otak sareng awak. Wisata leuwih pamipiran ieu cocok pikeun tempat foto sareng latar tukangna anu pikaresepeun. Aya seueur pisan pengunjung utamina dina akhir minggu. Seueur warga anu terang perkawis objek wisata leuwih pamipiran ieu ngalangkungan media sosial. Ayeuna di leuwih pamipiran henteu nerapkeun tiket ngan ukur aya kotak sumbangan. Anu ngurus pariwisata leuwih pamipiran Ciamis, wisata ieu ayeuna dikokolakeun ku Pok Darwis Bubuai Ligar Desa Tanjung Sari. Assalamualaikum jadi leuwih pamipiran dan bantosanana kasadayana warga atanapi ka kepala rusuna untuk enggal di hajengkeun karena ieu wisata alam ieu enggal dipernahkeun kapayuna hoyong enggal dijelaskeun dina ieu adaya pang pengamanganana di acara jalan anu dituntaskeun jalan. Akses jalan kanggo ka leuwih ka pamipiran akses jalan. Tim pengelola objek wisata leuwih pamipiran Ciamis mikaharep selain ti wisata alam bakal aya wisata atikan tambahan sareng wisata keagamaan. Kumargi kitu aya makam dai Islam anu munggaran di daerah eta. Tos biasa ka dieu? Sampai 2 kali. Ayeuna sampai 2 kali. Kumaha ieu
nuansana. Yayang Ona Ridho Amor, Ade Gelora TV, sadadanya Kabupaten Ciamis ngabewarakeun. Wargi-wargi di Gelora TV, tapasna tadi orang parantos ningali Grand Canyona di sadananya Ciamis. Katingali pisannya, alamna, endahna, nuansana, komode upami urang ningali pegununganana gitunya. Ditambi deui anu namina aya anu namina tangkal Venus gitunya. Pokokna mah endah pisan. Tapasna kanggo ka wargi-wargi di Gelora TV anu tacan nyobian, ka anu namina leuwih pamipiran hayu sasarengan sareng tim Ade Gelora palihandinya tantosna nuansana endah pisan. Hatur nuhun pisan kanggo kawargi-wargi Ade Gelora TV anu parantos satya manco teu hilap kanggo like, share, komen, oge subscribe. Insyaallah berkah kanggo sadayana. Sim kuring Yayang Ona Ridho pamit, haturan nuju ngoyake kang sadayana dipungkasaeku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun parantos nonton video ieu tong hilap di subscribe. Diantos pisan.